Omongan sipir ngajian kabeh pangesi sel kolohok, Rukmini jeung Una oge ngarenjak teu percaya kana dedengnyana. Ongko Lastri geus nipu, sakuduna dihukum saumur hirup tapi piraku karek 2 poe geus bisa bebas. Rukmini langsung leles sarta buburu diuk dina ranjangna, tetempoana ngadadak kararoneng jeung sirahna liar, harepana pikeun bisa cicing di Villa Bougainville langsung leungit. Sedangkan Lastri, kajurungku atoh, sanajan awakna asa pasiksak oge maksakeun diuk, kanyeri geus teu dirasa, rasa leles langsung leungit, Lastri nangtung bari joget. Asik, akhirna kuring bebas, bakal dahar sarta sare ngeuna deui di villa. Lastri molotot ka Rukmini, nini telenges, anjeun teu nyang kapan kuring bisa bebas, hahaha. Terus Lastri ngararet ka Una bari jebi, sia oge teu nyang kapan, sing bager di dieu, sabab sabebasna ti dieu, moal aya pangbalikan keur anjeun, paling jadi galandangan bari ngadagangkeun awak sangkan bisa dahar. Lastri ngararet deui ka Rukmini, ulah ngimpi hayang ngajedok di villa, teangan tanah kosong buburu gali keur kuburan anjeun. Rukmini langsung ngadek-dek lantaran ambek, leungeunna geus ngarongkong hayang nyoekeun biwir Lastri, tapi buburu dikepeskeun ku Lastri, Rukmini ngarasa hanjakal teu maehan Lastri samemehna. Una oge ambek, ulah atoh heula, awewe model sia moal lila hirup di luar, isuk pageto pasti bakal asup deui ka penjara. Lastri langsung muncereng ka Una, tuturkeun tapak lacak indung sia, kabur bari ngajual diri, montong milu mikiran nasib aing. Lastri oge molotot ka Gena, hei babi, aing nungguan sia bebas pikeun males kalakuan sia ka aing, sia kudu modar dina lengan aing, sia hormat ka indung, ulah hariwang, sakaluarna ti dieu, kuring bakal neangan makam indung sia, bakal digali terus dikihan tulang talengna. Gena jelas ambek, leungeunna langsung ngalayang nyabok pipi Lastri, Gena nangtung ngan sipir nyorowok. Gena, diuk, Lastri, anjeun moal kaluar, Lastri buburu malik sarta lumpat nyampurkeun ka sipir. Kuring kaluar, teu sudi kudu aya di dieu lila-lila. Nempol Lastri geus nyampurkeun ka sipir anu keur nungguan, sarerea kekerot ambek, komo Gena anu biu ngadenge kuburan indungna bakal digali sarta tulangna bakal dikihan, jelas ambekna geus teu bisa dicaturkeun deui. Kawani Lastri beki angot, Lastri malik sarta nunjuk ka sararea. Dengekeun aing moal poho kana ngaranjeng banget sia kabeh, aing bakal nungguan sia kabeh bebas pikeun males kanyeri aing beunghar, aing loba duit, aing bakal mayar jelema, nepi ka mana, pasti ku aing sia kabeh bakal diudak pikeun di podaran. Terus Lastri nukangan deui bari nonggengan ka sarerea, perepet hitut, ngan bubuhen hitut anu dipaksa, bukurna milu kaluar, Lastri ngahuleng sarta ngaherwes ka sipir. Kuring biu busiat, anjeun daek nungguan sakedeng, kuring kudu ka toilet heula. Kuring nungguan di luar, ceuk sipir ungguk bari nutupan sarta ngonci deui panto. Lastri buburu asup ka toilet rek ngising bari meresihan kokotor dina bujur jeung calanana. Rukmini nyorowok ka sarerea, kunaon caricing, hayu palodaran, pasti anak kuring anu geus nebus si Lastri sangkan bisa bebas. Gena ngararet ka Rukmini, anak anjeun nebus, lain anak anjeun geus dikakaya ku si Lastri. Rukmini gogodek, anak kuring memang dikakaya, tapi incu kuring pasti moal ngantep indungna di penjara, incu kuring pasti bakal nitah bapana pikeun ngabebaskeun. Gena unggut-unggutan, Rukmini buburu nyarita deui. Gena, anjeun rek cicing, kuburan indung anjeun diancam rek digali, kuring nyaho sifat si Lastri, pasti hal eta bakal dilakukan, ulah diantep. Gena langsung luncat tina ranjang ngalengkah ka toilet, terus muka panto toilet anu memang tulakan. Gena geus teu paduli ka dua sipir anu keur nungguan di luar, sanajan kudu nambahan masa tahanan Gena teu panasaran asal bisa modaran Lastri, Rukmini oge nuturkeun. Una jeung nu sejen oge narangtung hayang lalajo. Di jero Lastri keur nagok dina kloset, Lastri ngarenjak bari buburu nangtung sabab nempo Gena asup bari dituturkeun ku Rukmini. Ken sempat tatanya, beteng Lastri langsung ditajong satarikna ku Gena nepi ka Lastri ngajengkang ka tukang, awak Lastri diangkat terus dibebetkeun satarikna nepi ka tonggongna titendat kana juru bak mandi, terus mental ngagoler di handap. Awak Lastri dijejekan ku Gena, Rukmini nyokot gayung terus ditakolkeun kana sirah Lastri nepi ka gayung teh pepes. Lastri ngangkat leungeunna ngahalangan suku Gena anu terus ngajejekan awak jeung beungeutna bari ampun-ampunan. Lastri teu nyang ka dirina bakal disariksa deui. Una anu nempo Lastri keur dijejekan ku Gena, buburu newak sabelah suku Lastri digusur sarta dituolkeun kana kusen panto, terus nyorowok ka Rukmini. Ni, pengkoran, Rukmini atoh, buburu nyekelan daun panto terus ditutupkeun satarikna bari disarandean ku duaan, prak kadenge tulang bitis Lastri anu digencet ku daun panto ngabeletok potong. Rukmini kuciwa lantaran impiana pikeun bisa ngalaman hirup di villa bakal gagal ku ayana Lastri bebas ayuna, komo deui nempo sikep Lastri biu anu ngancam ka sarerea ngajieun Rukmini beki kahel. Satadina Rukmini bakal nyiksa satik-satik, tapi unggal poe, ngan ku sabab Lastri bakal bebas, pikiranna jadi robah, moal aya waktu deui pikeun bisa nyiksa salianti ayuna.
Jadi Rukmini bener-bener kawas jelema anu kasupan setan, sakitu Lastri geus jejeritan lantaran sukuna geus potong, panto tetep didedetkeun di sarandean bari ngarepkeun suku Lastri langsung pegat. Sabab kamar mandi anu memang lalower, Rukmini anu kerti beberegek nyarandean panto akhirna ti soledat, bujurna ti tendet kana ubin anu ngakibatkeun tulang cangkengna oge disada, Rukmini ngajerit bari nyekelan cangkengna, buburu unah nulungan Rukmini. Tapi anu dirasakan ku Lastri tangtu leuwih nyeri, sabab suku Lastri nepi ka nilep dina lebah bitisna. Sipir anu ngadenge kaributan di jero buburu muka pantos sarta nempo ka jero. Aya naon, kunaon ngarariung di kamar mandi, tahanan anu keur lalajo kajadian di harapan kamar mandi langsung bubar lalumpatan ka ranjangna sewang-sewangan, karigena, Rukmini, unah jeung Lastri anu masih kene di jero. Gena langsung laporan ka sipir, tadi si Lastri asup ka kamar mandi terus musir sarta najong Rukmini anu keur ngising sangkan buburu keluar. Akibatna sukuna potong lantaran kalakuana sorangan. Beres nyarita, gena buburu mantuan unah nangtungkeun Rukmini digarotong keluar langsung digolerkeun dina ranjangna. Sipir kerung nempo Rukmini anu digarotong sarta Lastri anu nangkarak di kamar mandi dina kaayan sukuna geus ngaplek. Sipir percaya kana omongan gena, sabab tadi oge nempo sorangan, kumaha Lastri ngancam Rukmini jeung nu sejena ku caritaan kasar lak-lak dasar. Rukmini tina ranjang milu nyarita ka sipir, kurang ajar, si Lastri najong kuring nepi ka kuring labuh, tulang cangkeng kuring misalah. Lastri nyorowok, bohong, kuring anu ditegelan, suku kuring dipotong keun. Gena buburu nembal, loba saksina, kabe nempo maneh anu najong Rukmini tifula, rek mungkir. Lastri nyorowok deui, kabe sarwana, kabe sakongkol nyiksa kuring geus dianiaya, sipir, anjeun kudu mereskan masalah ieu nepi ka beres. Sipir kerung, pangna disel, kabe memang jelema jahat, omonganana anu bisa dipercaya, jadi percuma nanya deui jujutan kajadiana, jadi sipir ukur mencrong ka Lastri. Lastri lamun anjeun hayang kuring mereskan masalahna, anjeun kudu sabar nungguan di dia, sabab kuring kudu nanya saurang-saurang pikeun nyaho kabenerana, kuring teu bisa ngadenge laporan ti saurang dua urang, kabehanana kudu ditanya. Lastri kerung, sabar halila, sabab anjeun teu bisa ngantep kuring potong suku bari anu ditindak, ieu teu adil. Sipir ngajelaskeun, kudu ngaliwatan proses nu bener, kuring kudu laporan heula ka polisi, engke polisi bakal datang pikeun ngainterogasi hiji-hiji sangkan jelas kronologina sarta kapanggih anu kudu tanggung jawab kana potongna suku anjeun, kurang leuwih 2-3 poe. Sipir anu hiji nambah keun, Lastri, anjeun oge sarua bakal dipariksa, anjeun sorangan, kuring ngaduga tuduhan anjeun moal aya hasil, katerangan anjeun bakal eleku katerangan jelema anu leuwih loba, jadi minturut kuring percuma anjeun neangan keadilan anu akhirna ngarugikeun diri anjeun sorangan. Lastri langsung cicing muringis bari diuk nyekelan sukuna anu aplek-aplekan, Lastri sadar, pangesi sel kabeh bakal sakongkol, moal aya anu ngomong jujur, komo saenggeus kabehanana diancam ku Lastri tadi, pasti kabehanana dina kaayan sarua keur ambek ka dirina. Leuwih hade buburu keluar tanpa ngamasalakeun sukuna anu potong. Akhirna Lastri umbuk bari nyentak ka sipir. Lamun kitu kunaon maraneh masih ngajaradok, buburu gotong kuring keluar. Dua sipir silih reret, tenyang ka dina kaayan kitu Lastri masih nembong keun kasombongana, buburu duanana ngajewang lengan Lastri sacara kasar. Lastri disangkai kenca katuhu bari satengah digusur keluar, geus teu paduli sanajan Lastri jejeritan nahan nyeri. Biwir Lastri masih sempat nyarekan Rukmini jeung Gena. Rukmini, dagoan balesan ti aing oge bakal mengkoran sia. Gena, tulang taleng indung sia moal sakadar dikihan, tapi bakal dipodolan ku aing. Rukmini ukur kekerot, sedangkan Gena langsung luncat ngudak Lastri, tapi pantosel kaburu ditutupan sarta dikunci di luar. Lastri terus diseret nepi ka kantor rutan, geus nyampak 2 urang polisi keur diuk nungguan, duanana anu biasa ngainterogasi dirina. Polisi kolohok nempo kaayan Lastri anu geus potong sukuna, tapi sipir buburu ngajelaskeun. Lastri geus ngajen masalah jeung batur saselna di kamar mandi anu ngakibatkeun sukuna potong. Lastri muncereng ka sipir, jadi sia teu percaya kana omongan aing, leuwih percaya kana omongan tahanan anu sejen. Sipir ngararet ka Lastri bari ngalesotkeun cekelana sabab kahel. Jadi anjeun kakehayang hal eta diproses hukum, lamun kitu tungguan, keun polisi anu mariksa sarta mereskeun. Polisi buburu nyarita, Lastri, anjeun geus bisa bebas, anjeun bisa ngubaran suku anjeun bisa ngalaporkan hal ieu secara resmi lamun memang anjeun hayang ngagugat, anu penting cagerkeun heula suku anjeun. Lastri umbuk bari ingkut-ingkudan ngadeketan kursi kosong, terus diuk. Jadi iraha kuring bisa keluar ti ieu tempat, polisi nanya. Anjeun inget kana amanat kuring saacana, Lastri buburu nembal. Kuring inget, anjeun teu perlu hariwang, kuring bakal ngonci sungut sarta moal betus kasasaha masalah anu dimaksud. Lastri sadar, anu hayang ngalanyawana ti komplotan penipu internasional pasti ngalaya di luar,
bet di jero penjara oge ges aya tiluan, jadi Lastri jelas bakal nurut kana amanat ti polisi, sabab dirina oge sieun paeh. Polisi mikeun ponsel Lastri, ieu ponsel anjeun anu kamari disita, telepon minantu anjeun sangkan ngajemput. Lastri geus teu sabar, buburu ponsel dijawang tina lengan polisi sarta dihirupan, salila ponsel eueuh, Lastri geus teu bisa ngahubungi sasaha deui, sabenerna hayang nyaritakeun sagalana ka Icih, tapi ras kana amanat polisi, Lastri jadi sieun. Saenggeus ponselna hirup, notif chat WA, notif telepon asup nu teu kajawab, jeung SMS rabul krang-kring arasup, saenggeus dipariksa kalayan taliti, kalolobana ti Icih, Lastri regrek, Icih masih paduli ka dirina, tapi Lastri kerung, nah hiji geo anu ti Mardi, leungit 2 poe, piraku Mardi teu hariwang. Lastri kekerot ambek, saamprokna jeung Mardi, hal eta pasti bakal langsung ditanyakan. Polisi anu nungguan jadi kehal sabab Lastri kala sibuk mukaan sarta macaan chat jeung nempoan notif sejena. Anjeun keur naon, buru telepon minantu anjeun, Lastri ngararet ka polisi. Kunaon kudu minantu kuring anu ngajemput, kuring keur kehal jeung teresep ka manehna, teu bisa anak kuring anu ngajemput. Polisi ngagebrak meja bari nyorowok, kuring hayang mastikeun kasalametan anjeun, nah penjahat bakal terus nuturkeun minantu anjeun atawa henteu, lamun ternyata masih nuturkeun, artina anjeun aman, minantu anjeun anu masih jadi target, tapi lamun henteu, hartina perhatian penjahat geus pindah ka anjeun anu jadi target, ngarti? Lastri buburu ungguk, sanajan bingung jeung sajujurna teu pati ngarti. Tapi Lastri percaya kana omongan polisi, moal semata-mata mere parentah lamun eueuh maksudna. Kuring rek nelepon minantu kuring, sok pariksa kumaha respons penjahatna. Polisi ungguk, salila anjeun nurut kana parentah polisi nyaho naon anu kudu dilakukan, jadi ulah coba-coba ngacaukeun rencana. Lastri neangan nomer Udin dina list kontak, nya, rek ditelepon ayeuna. Polisi nanya, anjeun nyaho cara ngomongna, nyaho, kuring kalibat pinjol ilegal sarta ditewak ku polisi. Ayeuna menta dijemput tembal Lastri. Polisi ungguk, sok telepon, harita Udin memang keur nungguan ditelepon, jadi pas ponselna disada buburu diangkat. Ma, ti mana wae, tos 2 dinten, sadayana hariwang sareng milarian. Ema ditipu direkrut ku jaringan pinjol ilegal, terus ema katewak ku polisi, ayeuna ema dirutan, buru jemput. Tapi mobil nuju teu araya, kumaha upami dijemput kana taksi. Kamarana mobilna, Icih didamel, bapa makan siang sareng rarencangana. Koplok, si Mardi makan siang, jeung saha, teu uninga sareng saha wae da seueuran, naha priyogi ditaroskeun heula namina hiji-hiji. Jemput heula mah, bawa emma ka rumah sakit samemeh ka imah. Ari kitu emma kunaon, suku emma dipengkoran ku si Rukmini di sel, buru ka dieu emma geus teu kuat. Mangga mah, telepon ditutup, Udin buburu nelepon taksi bari ngalengkah kaluar, telila taksi datang, Udin langsung naik sarta menta diantarkeun ka rutan. Di jalan Udin nelepon Icih, "Nyi, emma aya, akang ayeuna keur ngajemput." "Anu leres Kang, di mana? Kumaha kaayana?" "Ema anu nelepon ka akang, cenah keur aya di rutan, ema ditewak lantaran kalibat jaringan pinjol ilegal." Icih memang samemena geus curiga Lastri kaluar pikeun neangan duit sacara gampang, ku kacorobohana, wajar lamun anu dijuk-jukna pinjol. Upami kitu, abdi bade ka rutan ayeuna, ulah, soalna akang geus deket, leuwih hade nyai ka rumah sakit sabab ema perlu diubaran, jadi panggih di rumah sakit weh. "Memangna kunaon ema Kang?" "Cenah masukuna potong, dipengkoran ku nini anu kabeneran sasel, akang teu nyaho siga kumaha potongna, anu jelas kudu dipariksakeun ka dokter." Kadenge Icih ceri, candak langsung ka IGD Kang, abdi angkat ayeuna. Di rutan Lastri geus salin baju, tina baju tahanan ayeuna geus make baju asalna deui. Satepina ka kantor rutan Udin kolohok nempo kaayan Lastri anu keur diuk, sakuriling panon jeung puhu irungna genek, panon carindul bari sipit kaseret keun ku pipina anu bariuh. Biwir luhur handap jeding, huntuna ompong, bu lebah emun-emunan aya anu pitak jeung getihan kulitna boleger sagede liang gelas, sigan na lebah dina aya bu anu kajewol, tarangna oge ngajendol benjol, anu leuwih pikawatireun sukuna sabelah antung-antungan uplak-aplek. 2 poe teu kararaban daharen, kaciri sorot panona geus eueuh cahayaan, mirip zombie dina film horor, kaciri Lastri geus ngalaman siksaan anu rohaka. Udin buburu nanya, "Ma, anjeun kunaon pamen teu anjeun reksak?" Lastri muncereng, "Dasar minantu koplok, ulah loba tatanya, buru bawa aing ka rumah sakit." Udin ungguk, "Mangga, taksi tos ngantosan di luar, urang langsung ka rumah sakit." Polisi netep Lastri, "Lastri, anjeun inget pesen kuring, lamun anjeun teu bisa ngajaga sikep, anjeun teu menang kaluar." Lastri sadar kana kasalahanna, terus ungguk, "Udin minantu ema anu kasep, hampura mah, ema kuduna teu perlu nyarekan anjeun." Polisi nyarita deui, ulah lantaran harapan kuring, anu leuwih penting sikep anjeun di luar,
ulah ngondang kacurigaan penjahat anu antukna bakal nyilakakan anjen sorangan. Anjen bisa balik deui ka dieu lamun anjen teu bisa ngajaga biwir anjen. Nempo Udin het Lastri memang ijit jeung kahal, sanajan geus diamanatan ku polisi. Lastri masih kurang yakin yen Udin geus dijadikan alatku para penjahat internasional, dijadikan target pikeun nyekelan kartu bank palsu. Tapi musibah anu di alaman salila 2 poe, KB memang awalna tina kartu eta, Lastri teu bisa kumaha sanajan tetep nyalakeun Udin sabagai panyababna. Jadi tetep sikapna ka Udin teu bisa ngadadak someah, ngan ku sabab tadi disentaku polisi, Lastri kapaksa nurut, Lastri jadi ngarasa sagala gerak-gerikna bakal terus jadi panitenan pihak polisi, hal ieu ngajadikeun dirina teu geunah rasa. Lastri embung kalibat leuwih jero deui. Lastri ukur bisa ngubur kacecepna ka Udin di jero hatena, jeung berusaha nembongkeun sikep anu biasa. Nempo parobahan sikepna, polisi nanya ka Udin, anjen minantuna. Udin buburu ungguk, enyapa, polisi nyodorkeun keretas. Sok tanda tangan surat penjemputan ieu, kuring mercayakeun tanggung jawab saterusna ka anjen. Udin buburu nanda tangan dokumen anu disodorkeun tanpa dibaca deui. Ayeuna kuring bisa indit, polisi ungguk, buburu Udin nyekelan Lastri sangkan nangtung rek dibawa keluar, ngan Lastri embung dicekelan ku Udin, lengan Udin dikepeskeun. Hayu mah, urang ka rumah sakit, Lastri molotot, deketkeun taksina kana lawang, emah bisa lempang sorangan. Udin ungguk buburu keluar, sedangkan Lastri satekah pola nangtung terus engkle-engklean keluar bari muntang mapai kana tembok. Nyaksian eta polisi ukur gogodek, Lastri, jaga sikep anjen. Lastri ukur ungguk, di luar taksi geus nungguan, panto tukangna geus muka, Lastri atoh, rasa nyeri dina sukuna geus teu dirasa deui, buburu Lastri asup langsung ngadaya gedak nyarande dina kursi tukang. Lastri ngarasana langsa, aya anak jeung salaki sarta boga mobil sadua-dua tapi anu ngajemput dirina malah minantu anu dipikangawana sarta datang bari ukur mawa taksi, tapi rek ambek ka saha, anu bisa disalakeun, Lastri teu bisa ambek ka Udin gara-gara taksi, Lastri oge teu bisa ambek ka Udin gara-gara kartu. Komo harita polisi masih nyerangkan dirina tina lawang pantau kantor lapas. Udin naik sarta diuk gigiren supir taksi, anteur keun ka IGD rumah sakit. Taksi langsung ngabiur ka rumah sakit, Udin malik terus nyarita ka Lastri. Ma, abdi tos ngawartosan Icih sangkan ka rumah sakit, sapertosna Icih tos ngantosan di ditu. Lastri ngabalir melong keluar jandela, teu perlu nyarita deui, geus sakuduna Icih di bejaan, dasar beleguk. Udin kerung, maksad emah naon, emah teu bingah tiasa kaluar ti rutan, pan emah anu miwarang abdi ngajemput. Lastri molotot, koplok, saha anu teu atoh, maksud aing masalah ngabejan Icih, na kudu laporan ka aing. Udin kerung bari gogodek, Lastri geus dipapadonan ku polisi sababaraha kali, tapi kacirina dina hal sikepna ka Udin acan bisa robah, Udin masih sabar satungtung acan ngabahas masalah kartu. Udin ngarahu, upami emah teu tampi, hapunten abdi. Lastri nanyakeun masalah Mardi, jeung saha bapa maneh indit, jeung geus sabaraha lila. Udin buburu nembalan, ti enjing-enjing, angkat nyalira. Udin nyaho, lamun dicaritakeun sajujurna yen Mardi indit jeung Mei pikeun nostalgiaan ka Unpad, sarta diteruskeun ku acara reunian jeung batur-baturna, pasti Lastri bakal edan, jadi Udin nembalan saperluna. Lastri kacida ambek pisan, makan siang tapi mantok ti isuk, kacida, kawasna salila aing bapa sia mah atoh. Lastri terus ngaluarkeun ponselna pikeun nelepon Mardi. Harita Mardi keur digaronjak masalah hubunganna jeung Mei ku batur-baturna, Mardi keur bungah, sabab geus baturna anu wani nyapelekeun dirina deui. Lantaran Udin, boyo jadi hormat jeung sopan ka Mardi, kajadian sarupa kieu jarang, ane lamun boyo ngahormat jelema biasa anu lain pengusaha, Mardi jadi bahan pujian ku sararea. Kabeh jelema ngarasa sugema ku hidangan makan siang jeung fasilitas anu disadiakeun ku Brilliant Clubs, ayeuna sesi hiburan, sababaraha urang gantian naek kana panggung pikeun nyanyi lagu karaoke. KTV di Brilliant Clubs memang mewah, layar TV-na gede, tempatna lega, sound sistema oge mantap, sanajan sora goreng oge kadengena jadi alus. Ngan ku sabab jelema loba sarta kabeh hayang nyanyi bari selera laguna anu beda, jadi kabeh antri, nungguan giliran. Mardi duet jeung Mei nyanyikeun lagu lawas ka resepna, sepanjang jalan kenangan, leungeunna nyekelan mik, leungeun nu sejen pacekel-cekel bari paharap-harap, di generasina lagu eta bahulana memang hits, jadi salila Mardi jeung Mei nyanyi, nu sejen oge milu nyanyi. Komo lirikna masalah rasa cinta anu ngagambarkeun perasaan dua nana ayuna, bari nyanyi dua nana saolah ngalenyepan kenangana baheula, kabeh karasa endah. Saurang nyorowok, Mardi, anjen ngahajem milih lagu ieu, naon maksud anjen? Nu sejen nembalan, teu kudu nanya, jelas Mardi hayang nembongkeun yen dirina masih resep ka Mei. Terus anu saurang nyorowok, Mardi, Mei, anjen kuduna memang tiba hula ngahiji, lagu ieu cocok pisan keur ngaguar kenangan baheula. Mardi kacida bunga pisan. Kitu deui jeung Mei,
Malah lengan anu tadina ukur pacekel-cekel, ayuna lengan Mardi geus kana cangkeng Mei, sedangkan lengan Mei kana tak-tak Mardi, duanana hampir adek kawas anu kerdansa. Mardi moal nyangka yen harita Lastri geus bebas sarta rek nelepon dirina. Sanajan Mei era, tapi nembalan kana gonjakan ti babaturanana. Ulah salah faham, saha wae bisa nyanyi jeung kuring. Heru rada kesel ningali kalakuan Mardi, lalaki anu boga keneh pamajikan, bisa boga kawani nyanyi jeung awewe sejen, bari nembangkan lagu cinta sarupa kitu. Tapi lantaran ningali kumaha boyo ngahormat ka Mardi, Heru ukur bisa nerei kakehelna dina jero hate. Mardi suka sri alatan bunga, sorot matana ken pernah lepas ti Mei, saolah-olah di ruangan eta eueuh deui jalma sejen salian ti dirina jeung Mei. Mei oge sakali-sakali males tetepan Mardi, ningali rasa cinta anu teu dibuni-buni ku Mardi, ngajadikeun Mei oge ngarasa bunga. Mei jeung Mardi terus nyanyi teu malire deui kanu sejen, sora Mei memang hade jeung halimpu, beda jeung sora Mardi anu rada serak jeung berat. Dina bagian awewe, Mardi ngarasa awakna murinding lantaran sora Mei nu alus jeung nincak kana kekecrek, sora keprok ngaguru nandakeun kabeh ngarasa sugema. Pas dina ref anu sakuduna dinyanyikan, babarengan, ponsel Mardi dina sakuna ngageter, Mardi ngarenjak nempel layar ponselna lantaran aya ngaran Lastri. Mardi kerung sabab teu ngarti, geus 2 poe Lastri leungit sarta ceuk ici telepona teu aktif, naha ayuna ujuk-ujuk aktif sarta nelepon dirina, naha Lastri geus balik. Ponsel anu ngageterkeun diangkat keneh. Mardi bingung, babaturanana nyurakan Mardi lantaran ngantep Mei nyanyi sorangan. Mardi, anjeun gemper, atau era lantaran teu bisa ngimbangan sora alus Mei. Mei oge akhirna ren nyanyi sarta nanya ka Mardi. Pap, aya naon? Mardi nyusut kesang dina tarangna bari melong telepon. Mardi nyaho lamun dirina teu ngangkat telepon, pasti dimana panggi jeung Lastri, dirina bakal dicarekan bebeakan. Mardi buburu nyarita, hampura mom, pap ngangkat telepon heula. Mardi ngangkat telepon bari turun tina panggung terus lempang keluar ruangan. Heru langsung nyokot mic anu ditunda ku Mardi terus nuluikeun lagu anu dinyanyikeun ku Mardi bareng jeung Mei. Mardi, di mana maneh? Kuring leungit 2 poe tapi eueuh chat jeung telepon ti maneh. Ayuna maneh keur pesta, dasar salaki teu gablek perasaan. Mardi langsung pias, teu nyangka kabebasan jeung kabungahna ukur lumangsung 2 poe. Lantaran Mardi teu nembal, Lastri nyarita deui, "Mardi, ti iraha maneh jadi kieu?" Jawab, "Lain ngabetem kawas jelema pego." Lastri, dengekeun heula, kuring oge sarua geus neangan anjeun, tanyakeun ka Ici atawa si Udin, kuring bareng jeung si Udin neangan anjeun hampir ka tiap tempat judi jeung salon sa Bandung. Kuring lain nanyakeun masalah neangan, tapi keur di mana maneh ayeuna, jeung saha, nah bet kadenge sora anu nyanyi, maneh keur karaokean, balik siah. Kuring keur jeung babaturan, memangna kunaon? Mardi, suku kuring potong, kuring keur ka IGD rumah sakit, balik, sarta buburu ka rumah sakit. Enya kuring balik, kuring ka rumah sakit, terus telepon ditutup. Mardi buburu asup ka ruangan, katempoku Mardi Mei keur duet nyanyi jeung Heru, tapi Mardi teu timburu, Mardi ngaheros ka Mei. Aya hal penting, pap kudu balik ayeuna, Mei kerung. Aya naon pap, nah ngadadak, Mardi gogodek, eueuh nanaon, ngan di mah aya anu kudu dipigawe. Mei ungguk, priyogi dibantos ku mom, Mardi gogodek. Teu kudu, Mei ungguk deui, nya teu sawios upami kitu mah, upami aya nanaon, ulah hilap telepon mom. Mardi ungguk bari ngararet kanu sejen, pamitan, kakabeh, hampura, kuring pamit balik ti heula. Terus ditembalan ku batur-baturna, kamana woi, moal nepi ka Angges. Mardi seri, aya pigaweun ngadadak, Heru bungah ngadenge Mardi rek balik. Mardi, Lastri nita balik, bongan teu dibawa ka diu, pasti ambek. Mardi molotot, naon maksud anjeun, urusan dewek eueuh urusana jeung Lastri. Mardi langsung keluar ti ruangan sarta asup kana lift, dina lift Mardi kukulutus. Nanaonan ieu, nah si borokokok bet balik, nah teu siga si Isa leungit nepi ka ayeuna eueuh beja, mun seksarua, pan leuwih hade. Mardi kaluar ti Brilliant Clubs langsung ka parkiran nyokot mobilna sarta ngabiur ka rumah sakit. Sarua jeung Mardi, Ici ge masih nyemprung ti kantorna anu jarakna rada jauh ti rumah sakit, bari dibareongan ku hate anu pinuh ku rasa hariwang, ngadengeti Udin suku Lastri potong, Ici teu bisa ngabayangkeun naon anu kaalaman ku indungna salila 2 poe leungit. Dina taksi Lastri ti pepereket nyekelan sukuna anu linu bari muringis, kes sang badak ngagarajak kawas hujan. Pir, cing gancang atuh, mainnya ti tadi teu nepi-nepi, kuring geus teu kuat. Supir nembalan, di kota teu kenging ngebut, aya rambu-rambu anu kedah dipatuhi ku abdi, kedahna ibu kana ambulan, sanes kana taksi. Lastri ambek ngadenge penjelasan supir taksi, maneh micuunan waktu, tinggali suku kuring, lamun telat sarta kaburu-buruk, suku kuring bisa diamputasi. Supir nembalan deui, ieu taksi bu, jabi sanes di tol, tapi di dalam kota, aya aturan kecepatan anu kedah dipatuhi, upami ibu kirang sugema, mangga ngalikana taksi sanes.
Lastri nyorowok, dasar supir koplok, kala loba alasan, dilaporkan siaku aing kapul maneh, ngarah maneh dipecat. Supir taksinya kakak, laporan naon, peda abdi alim ngalanggar aturan lalu lintas, peda abdi alim ngebut. Lastri kekerot bari kukulutus, laporan yen siagas wani cunihin, ngaleceh keun panumpang awewe. Supir bekinya kakak, bu, anjen ngenteng teu kumaha rupi anjen, saha pamegeta anu nafsu ningal anjen, anu aya malah hoyong ngalapung, ompong, pengkor, pitak, ih amit-amit. Udin ukur ngalias keluar jendela sabab dirina oge teu kuat nahan seri, tapi pura-pura teu nyaho jeung pura-pura teu ngadenge. Lastri ngadegungkeun sira supir, saha ngaran maneh, ti perusahaan mana, ku aing dilaporkan ayeuna siah. Sabab sirahna didegungkeun, supir kasinggung, akhirna nyisikeun taksina sarta eren. Mangga laporkeun, abdi teu tiasa neraskeun perjalanan, turun tina taksi abdi. Lastri beki ambek, koplok, teu neuleus suku aing aplek-aplekan, buru bawa aing ka rumah sakit. Supir taksi maehan mesin terus turun sarta muka panto lebah Lastri diuk, supir nyarita. Mobil abdi mogok, upami anjen alim lungsur, teu sawios, abdi nuju ngantosan mobil derek. Lastri kolohok, sabab nempo supir taksi kalah nagok dina trotoar bari ngelepus udut, teu nyangka si supir bakal kasinggung, teu malire deui ka dirina anu kudu buburu dianteur keun ka rumah sakit. Udin cicing, ngahaja ngantep sabab tiap kalakuan supir taksi pas pisan jeung kahayangna, jelema teu boga otak modal Lastri memang sapantesna diwarasiga kitu, Udin ngareret ka Lastri. Janten kumaha upami tos kieu mah, Lastri muncereng ka Udin. Maneh kaluar, cegat taksi sejen, Udin ungguk buburu kaluar sarta nyegat taksi sejen, panto lebah Lastri memang acan ditutupkeun deui, jadi Lastri ngisetkeun bujurna ka sisi rek turun, tapi sukuna beki linu, ka tempo lebah tulangna anu potong beki genek, jeung beki bariu, untungna eueuh tulang anu kaluar, jadi teh nepi ka ngaluarkeun getih. Begitu taksi anyar geus nyisi, Udin buburu mayar taksi saacana, sasuai argo bari ngicepan supirna nganuhungkeun, terus nyangke Lastri kaluar sarta didiukkeun dina jok tukang taksi sejen, terus manehna oge buburu asup. Sameme maju, Lastri muka jendela sarta nyorowok ka supir taksi anu keur nagok ngaroko bari nunjuk kana bangetna. Ku aing diduakeun sia bakal modar tabrakan, supir taksi nangtung bari ngajejek kuntung roko. Sia anu bakal modar, banget Lastri berem, tapi geus teu bisa nembal deui, sabab taksi kaburu maju. Udin anu ti tadi memang ngahaja teu loba nyarita, kerum bari seri jeung rada ngamaklum, mitohana jelas geus ngalaman siksaan anu rohaka di rutan, jadi pasti murang maring ka batur pikeun ngalengitkeun kakehelna. Udin mikiran Mardi, ngarasa mangwatirkeun, sabab saterusna kaambek Lastri pasti bakal dibudalkeun ka Mardi anu eueuh lantaran indit reunian jeung batur-baturna. Taksi nepi ka IGD rumah sakit, Ici geus mapakeun jeung sababaraha perawat bari mawa blangkar dorong, Lastri buburu ditaikeun kana blangkar terus didorong ka jero ruang IGD. Nempo Lastri anu lain ngan saukur sukuna hungkul nu potong, tapi bengetna oge ruksak, barareus sarta gararanek tur huntuna ompong, Icih cerik. Ma, nah salira janten kieu, Lastri ngararet ka Icih, lengeuna nyekelan lengan Icih anu nuturkeun gigireun blangkar lempang ka ruang IGD, Lastri oge cerik. Ema disiksa di jero tahanan, untung ema buburu dibebaskeun ku polisi. Icih nanya deui, disiksa kusaha, enggal carioskeun ka abdi. Lastri hayang nyaritakeun anu sabenerna, tapi raskana amanat di polisi, Lastri bingung kudu ngajelaskeun naon, akhirna Lastri ngabohong. Harita ema butuh duit, kabeneran ema aya anu nawaran gawe purah nyairkeun duit ka bank, teu nyangka di bank ema ditewak polisi sarta diasupkeun ka rutan, di rutan sasel jeung nini maneh, ema disiksa ku nini maneh jeung ku si Unah nepi ka kiuna. Icih ngarenjak, naha beti asa sasel, Lastri nyusut cipanona. Ema oge teu nyangka, ema disiksa, teu dibere dahar, malah sare oge di kamar mandi. Diguyur ku cai tis, nini maneh geus mangaruhan kabe si sel sangkan ngamusuhan ema, suku ema dipotong keun ku nini maneh, digencet ku panto kamar mandi. Icih beki ngainging cerik ngadengena, Lastri buburu nanya ka Icih. Cih, jeung saha bapa maneh indit jeung kumaha kalakuana salila ema eueuh. Icih nyaho, lamun dirina jujur yen salila Lastri eueuh Mardi rerejeungan jeung Mei, pasti Lastri bakal ambek, kaayan Lastri ayuna keur pinuh ku kasedih jeung kakehel, jadi Icih teu bisa bebejan nanaon anu bakal ngajadikeun kaayan indungna beki ripuh lantaran kudu bari ngagugulung ka ambeuk. Icih ngusapan lengan Lastri, bapa nuju kempal sareng rerencangan kuliahna kapungkur, abdi teu uninga sareng saha wae, ema teu kedah salempang. Lastri mencerong ka Icih, teu bisa kitu, anyar keneh bapa maneh geus reunian, piraku ayuna reunian deui, pasti aya anu istimewa anu ema teu nyaho. Icih buburu nyarita, leres abdi teu uninga mah, margi bapa tara nyarios nanaon masalah eta. Lastri kekerot, terus kukulutus sorangan, nyaho pamajikan lengit, kala suka bunga sorangan, teu gablek perasaan. Icih buburu nyarita, ma, bapa oge sami hariwang, ema ulah awon sangki. Lastri gogodek,
Ema teu percaya, bapa maneh geus kedal ucap pikeun nyereikeun ema, pasti bapa maneh atau ema Icih tungkul, ema teu kengeng kitu. Upami kadangenku bapa akibatna bakal langkung awon, abdi uninga bapa oge nyaah ka ema sok sanaos katawisna sapertos kitu. Harita Mardi keur markirkeun mobilna di rumah sakit, sarta buburu asup ka IGD, nempo ka ayan Lastri, Mardi oge kolohok, sanajan hatena geus leungit ka Lastri, tapi nempo ka ayana ayuna, Mardi oge watir. Nempo aya Mardi, amara Lastri langsung ngagedur, komo saenggeus nempo dangdanan Mardi, buukna kulimis rapih. Di kameja, di jas, di dasi bari sararengit, saliwat Lastri geus bisa nebak, pesta naon anu geus diiluanku Mardi biu, sedengkan dina reuni sacana, Mardi ukur make kameja, teu di jas teu di dasi. Lastri lain jelema bodoh, dangdanan Mardi pasti lain keur dirina, tapi keur ditembongkeun ka batur dina pesta. Sabab Lastri nyaho sifat Mardi anu tara mentingkan dangdanan, sarua jeung Udin, Lastri langsung curiga sarta pikirana mimiti nebak-nebak, pasti aya hal anu ngajadikeun Mardi hayang jadi perhatian batur. Lastri inget, jas anu dipake ku Mardi ukur kungsi dipake 2 kali, nyaeta basa keur kawin ka dirina jeung basa icih kawin ka Udin, saprak harita, jas eta geus tara dipake deui. Mardi buburu nanya ka Lastri, "Ti mana wae, kunaon balik dina ka ayan kieu?" Lastri muncereng, ulah pura-pura perhatian ka kuring, justru mane anu ti mana, kunaon dangdanan kawas panganten. Mardi buburu nembal, reunian, memangna aya anu aneh. Lastri jebi, nya aneh, karek kamari reuni piraku ayuna reuni deui. Mardi buburu ngabantah, nya beda, harita ukur 20 urang lalaki hunggul, ayuna leuwih loba, aya 40 urang awewe lalaki. Lastri kerung, oh, aya awewean, berarti Mei oge datang atuh. Mardi langsung pias, tenyang ka Lastri bakal langsung nebak kalawan bener. Oh, Mei aya di Amerika, kumaha bisa datang, bener, Lastri jebi. Mardi molotot, nya bener, kernaon kuring ngabohong, maneh di dieu rek uubar atawa ngajak ribut. Lastri geus nepi ka IGD. Ti IGD Lastri langsung dibawa ke ruang ronsen, telila keluar deui sarta dipindah keun kana ranjang pikeun dipariksa, tapi dokter anu mariksa acan datang, buburu Lastri nyarita ka Icih. "Cih, geroan dokterna, ulang nepikeun ka suku ema diamputasi, ema embung cacat." Tapi telila dokter datang dibarengan ku 2 perawat anu mawa film ronsen, suku Lastri dipariksa, terus Icih nanya, "Dok, kumaha kondisina?" Lastri oge nanya, "Enya dok, kumaha suku kuring, masih bisa cager?" Dokter ngararet ka Lastri, nurutkan hasil ronsen, 2 tulang bitis anjeun potong, cedera jero anu serius, anjeun ukur kudu digips jeung ngajalanan rawat inap sakitar 2 minggu pikeun observasi. Lastri ngarasa regrek, tapi pas ngadenge dirina kudu dirawat salila 2 minggu bangetna kaciri sedih, sabab anu dibayangkan samemehna dirina bakal bisa balik, dahar ngena jeung sarengena di villa, hayang ngasaan nyarean ranjang anyarna anu acan kungsi di sarean. Nah kudu dirawat, teu bisa lamun istirahatna di imah. Dokter gogodek. Observasi penting pikeun kasehatan anjeun, sirah anjeun oge kudu ngajalanan CT scan, bisi aya geger otak atawa cidera sejena. Lastri langsung ceri ngahing-hing, tapi Mardi mah kaciri atoh, tadina Mardi geus putus harapan, tapi ayeuna ngadenge aya waktu 2 minggu deui pikeun dirina bisa ngarasakeun kabebasan jeung kabagjaan hirupna deui. Nurut ka dokter ngarat recager, kabe kudu diubaran lain ngan ukur suku, sehatkeun heula awak sing bener. Lastri kerung bari ngararet ka Mardi, "Mane teu ngarepkeun aing balik?" Mardi nenjrakeun sukuna sabab greget, "Sok goreng sangka wae atuh sia teh, teu bisa dipikanya pisan, terserah, mun hayang baliknya balik ari hayang pengkor salila nama." Lastri ngararet ka Udin, "Din, geroan tabib Tiandi, cagerkeun ema." Udin kerung ngadenge parenta Lastri anu sangeunana, teu sudi keur ngubaran Lastri kudu ngageroan Tiandi atawa ngaluarkeun ubar ajaibna. Tabib Tiandi sasi ieu moal aya di Bandung, anjeunna nuju ngalandongan jalmi di Jakarta. Lamun kitu, tungguan nepi ka balik, ayuna bawa emak ka villa, tembal Lastri. Udin buburu nyarita, "Berarti sasi payun, atuh sampeyan emak ka bujeng buruk, cenah alim diamputasi." Dokter buburu nyarita, "Bu, rambut anjeun kedah digundulan heula margi kulit anu ngaboleklak dina embun-embunan kedah enggal ditutup heula ku perban supados teu infeksi." Lastri ungguk, "Sok ubaran heula kabeh, suku oge gips sakalian, kuring hayang buburu balik, rek mulikeun diri di imah, moal di dieu." Ningali Lastri kekeh hayang balik, Mardi jelas teu sugema, tekad Mardi pikeun nyereikeun Lastri beki bulet. Lastri harita kene diubaran, digugulungku sababaraha perawat jeung dokter, rada lila, sabab suku Lastri sakalian di gips tur aya bagean kulit anu kudu dijait dina puhu culina. Pas sore sararea akhirna balik, Mardi samobil jeung Lastri sedengkeun Udin jeung Icih, sapanjang jalan Mardi dicarekan ku Lastri, Lastri tetep ngamasalahkeun reuni jeung dangdanan Mardi, tapi Mardi teu betus, biwirna pagah,
tewani nyaritakan yen anu dilaku ke una demi Mei. Mardi kernungguan waktu nu hadepikeun nyaritakan niat cereina, saacan cerei, Lastri temenang nyaho yen Mei geus aya di Bandung. Di mobil sejen, Ici nyupiran bari terus ceri, nuturkeun mobil Mardi lalaunan. Ici jelas ngarasa sedih jeung teu tega nempo kaayan indungna ayuna, anu leuwih dipika hariwang nyaeta hubungan rumah tangga indung bapana, bakal manjang atawa memang bakal cerei. Ici nyaho, Mardi bogohan keneh ka Mei. Mei memang sagalana, jauh lamun dibandingkan jeung Lastri dina sagala hal. Komo deui dina kondisi Lastri ayuna anu geus loba cacat, Ici hariwang Lastri bener-bener dicerai sarta bapana kawin ka Mei. Udin ngamaklumkana perasaan Ici, jadi teu wani tatanya, kabeneran Isak nelepon. Agan parantos ngajemput mitoha, lantaran aya Ici, jadi Udin nembalan saperluna sarta lalaunan. Engges, saegan, tapi abdi nguping wartos, beja naon. Kulawarga Sanjaya sapertosna nuju ngempelkeun musuh-musuh agan di mana-mana, malah tos ngintun jalmi ka Banjar kangge nepangan firman, oge tos ngintun jalmi ka Papua kangge nyandak atang sareng barena, tapi kabujeng ka pendakku anak buah Kang Bahar sarta diusir. Udin kerung, jelas Renal rek ngahijikeun jelema anu kungsi boga masalah jeung Udin pikeun merangan Udin. Udin teu nyangka, balikna Renal jeung Roger ka Cianjur anu disangkana bakal kapok, ternyata ayuna keur nyusun kakuatan anyar. Kira-kira saha deui anu bakal direkrut ku manehna? Sapertosna mah sadaya jalmi anu kantos ngaraos dizoliman ku agan, diantawisna Lili tilas istrina Darwin sarta salingkuhanana, teras bapana Lili anu ahli barang budaya tea. Lamun kitu, siaga mang, peryogi ngawartosan kulawarga Subrata, atanapi wa Asep, sangkan kulawarga Sanjaya sakantenan diberesan dugi ka akar-akarna. Tekudu, masalah kuring urusan kuring, Udin teu hayang balik ka kulawargana, kala kumaha belasan tahun dirina geus jauh jeung kulawarga, sanajan teu cecep. Tapi tetep aya halangan anu teu bisa diungkapkeun, nyaeta maot kolotna, aya andil kasalahan ti kulawarga Subrata, anu harita ngusir kolotna, sarta ngantep kolotna dina kaayan bahaya. Tapi kulawarga Sanjaya tos nekat sarta tos ngalangkungan wates, pasti sagala rubi cara bakal dilakukan kangge nyilakakan agan, mamang hariwang. Kuring teu sieun, mamang percanten, tapi tetep, agan kedah hati-hati. Nuhun mang, mamang teu perlu hariwang, teu kengeng dilalaworaken. Sanjaya ayuna nawiskeun hadiah 3 miliar pikeun moro liman sareng salim, ku hadiah saageng kitu, pasti moal kaetang sabara jalmi anu ngiringan moro. Geus aya anu nyaho ka mana duanana kabur, ka luar negeri gan, tapi teu aya anu uninga ka nagara mana, margi sapertosna ngangge paspor palsu waktu kaluar. Udin ungguk, Udin nyaho, ambekna Renal ka Liman jeung Salim lantaran talk show na dina YouTube, hayang mubus tapi YouTube-na kaburu dibeli ku wa Asep, jadi kaambekna dibudalkeun ka Liman jeung Salim anu dianggapna biang kasalahan. Gan, 3 miliar kanggo moro liman sareng salim, kangge urusan langsung sareng agan, mamang yakin Renal bakal masang pangaos langkung luhur, agan kedah hati-hati. Cukup mang, kuring ngarti jeung kuring teu sieun. Upami peryogi bantosan mamang, ulah asa-asa nyarios. Udin ngareret ka Ici, kuring keur di jalan jeung pamajikan, urang ngobrol deui engke. Mangga gan, Udin nutup telepon, Ici nanya, saha anu nelepon Kang, kunaon akang nyebat mamang, nah nyebatkeun akang teu sieun ku saha, aya anu ngaganggu akang. Udin seri, baturna Kang Bahar, akang biasana nyebut mamang, akang nitah maluru organisasi pinjol ilegal anu geus nyilakakeun emah, kudu aya anu tanggung jawab pikeun ngabiayaan pengobatan emah. Ici gogodeg, teu kedah Kang, emah tos cekap nampi akibatna abdi teu ngalepatkeun pinjolna, sadayana akibat kacorobohan sareng kasarakahan emah nyalira, anu hoyong artos ku cara gampang. Udin ungguk satuju, sanajan Ici karunyaan, tapi ternyata Ici oge bentas sarta sadar saha indungna. Udin terus ngalamun. Pikiran Udin ka kulawarga Sanjaya, anu keur ngatur upaya balas dendam ka dirina, Udin kudu manggihan cara pikeun nying harepan serangan dadakan ti kulawarga Sanjaya. Udin nyaho kakuatan kulawarga Sanjaya teu bisa dilalaworaken, tapi naha kudu neangan dukungan tinu sejen, ngadenge Firman oge salah sahiji jelema anu didatangan, jelas Sanjaya keur ngarencanakeun hal gede pikeun ngalawan dirina, ieu tanda teu hade. Sanajan Udin boga kayakinan, nu salah pada akhirna tetep bakal eleh, tapi hal licik pasti bakal dilakonan ku cara anu tarapti. Kulawarga Sanjaya kuat, ditambah ku kakuatan Firman jeung nu sejena, pasti Udin bakal tinemu jeung masalah anu rada hese pikeun di sing harepan, wajar lamun Isak ngarasa hariwang. 2 BMW geus asup ka buruan villa, Mardi warak beyak beresih dicarekan ku Lastri sapanjang jalan, anu ngajadikeun beungeutna samutut baketut hasem, kabungahna anu salila 2 poe ka tembong langsung leungit sapada harita. Saacan dirina ditelepon Lastri, Mardi keur nembangkeun lagu sepanjang jalan kenangan jeung Mei. Tapi biu sapanjang jalan asa di naraka, dirina asa dianggap runtah anu hina ku Lastri, Mardi beki teresep ka Lastri, tekadna pikeun buburu nyereikeun Lastri beki bulet. Mardi turun terus muka pantau lebar Lastri diuk, tapi lain nulungan Lastri keluar,
Mardi ngasongkeun kruk anu dibeli ku Udin di rumah sakit. Lastri anu ngarepkeun dirina dipangku ku Mardi asup ka imah. Kolohok, sabab Mardi ukur mikeun kruk bari ngaleos rek asup ti hula ka imah, ngantep dirina kaluar sorangan tina mobil. Dasar koplok, pamajikan teu becus lempang kala diasongan kruk, ceuk Lastri ku kulutus. Mardi malik, biasakeun, ulah ogoan, narek salilana gumantung ka batur. Lastri nembalan, aing nyaho, sia memang salaki anu teu bisa diandalkeun. Ulah poho, aing geus lain salaki maneh, ceuk Mardi embung eleh. Udin jeung Ici oge geus kaluar tina mobilna, Lastri langsung bebeja ka Ici. Saperti kabiasaana, Lastri pasti sok ngagegedekeun masalah letik, jadi laporana ka Ici oge loba ditambahan anu ngajian Mardi beki kahel. Ici sribari nyangkeh awak Lastri tina jero mobil, digendeng asup ka imah. Ema ulah nyeselan wae baba, ema nuju udur, ulah dugikeun ka panyawat ema janten langkung parah. Lastri masih hayang ambek, tapi sira botakna anu dibengker asa beki lieur jeung nyanyautan. Lastri karek sadar yen dirina geus 2 poe acan dahar. Ema lapar, ema hayang dahar. Ema sieun pingsan lantaran hipoglikemia. Udin, buru masak anu ngararana keur ema. Udin buburu nembalan, ma dinten ieu abdi teu acan balanja nanaon, mung aya mie instan gios. Lastri molotot, aing 2 poe 2 peting teu dahar, piraku rek diparaban mie instan. Upami kitu antosan, abdi balanja heula, tembal Udin. Aing bakal modar lamun kudu nungguan heula maneh balanja, ceuk Lastri anu geus didiukeun dina sofa ku Ici. Udin gogodek, kumaha upami GoFood, emah hoyong naon, abdi bade mesen. Lastri ngabantingkeun krukna, lila, pasak mie instan weh, 2 sakalikeun, endogan. Teu aya endog, teu aya sayuran, tembal Udin, lamun kitu pasak 3, Lastri nyorowok, terus mureleng ka Ici. Marane ngajarek nambahan kasangsaraan emah, piraku eueuh kahakanan anu pantes keur didahar ku emah. Ici buburu nembal, sadayana oge sami, teu aya anu kantos tuang di bumi margi sadayana sibuk milarian anjeun. Lastri nyorowok ka Udin anu geus ngalengkah ka dapur. Burukeun masakna, ulah talangke, Udin ungguk, terus ngahurungkeun kompor sarta nunda panci bari di usian ku cai. Sabenerna endog aya, sayuran oge aya, malah dina kulkas masih aya kornet, hayam jeung daging sapi sakilo deui, tapi Udin ngahaja bebeja sagala eueuh. Barina oge Ici jeung Mardi moal nyaho sabab maranehna tara ka dapur, sagala stok dapur ukur Udin anu nyaho. Sabot nungguan mie asak, ponsel Udin disada, aya notif chat ti grup Al Mubarok anu anggotana anak asuh Ma Emeh hungkul, aya 30 anggota grup kabehanana jelema yatim piatu anu kungsi diasuh jeung digedekeun ku Ma Emeh, kabeh geus hirup di masyarakat jeung sumebar di mana-mana. Udin muka grup, pesen dikirim ku Wiwin ti yayasan. Kasadayana, Ma Emeh tos damang, ayeuna tos aya di Bandung. Wiwin nyaeta budak yatim anu digedekeun ku Ma Emeh babarengan jeung Udin, ngan ku sabab Wiwin awewe anu rapekan, ku Ma Emeh Wiwin tetep ditita cicing di yayasan pikeun babantu. Wiwin ditinggakeun maot ku indung napas dilahirkeun, sedengkeun bapana geus maot leuwih ti heula, jadi Wiwin mah dirawat ku Ma Emeh ti Orok, umurna 3 tahun sahandapan Udin. Udin geus nganggap Wiwin sabage adina sorangan. Wiwin hiji-hijina anak asuh Ma Emeh anu tetep cicing di imah Ma Emeh nepi ka kiwari. Udin buburu nulis chat, Win, nah anjeun tengah bejaan pas Ma Emeh rek balik, padahal akang hayang pisan ngajemput ka Jakarta. Wiwin, Kang Udin, diwagel ku Ema alim ngarepotkeun sadayana, abdi oge uninga saatosna Ema dugi ka Bandung. Udin, kumaha ka aya ana ayuna, geus cager bener, talingakeun, ulah waka digawe berat bisi karugrak. Wiwin, tangtos Kang, sanaos katawisna tos jak-jak, tapi ku abdi oge moal diantep di damal abot, abdi oge alim panyawatna kanceh deui. Udin ngarenghap jero ngarasa regrek, tangtuna wa Asep oge moal ngantep balik lamun Ma Emeh acan bener-bener cager. Telila jul-jul chat tinu sejen, Ma Emeh balik, alhamdulillah. Ma Emeh jalmi bager, tangtos suar anu ngadoakeun sangkan enggal damang. Saurang anu ngaranna Jajang mere saran, sabab Ma Emeh geus cager, kumaha lamun urang ngayakeun acara salametan, ajak Ma Emeh dahar di restoran bari reunian, urang sugemakeun Ma Emeh, kumaha menurut aranjeun. Bener Jang, ide anjeun hade, hayu iraha, kuring bakal maksakeun datang. Ma Emeh pasti bakal bunga nempo urang sararea bisa ngumpul deui kawas bahla. Wiwin, abdi satuju, tapi kumargi ema nembe damang sareng di yayasan teu acan aya mobil, upami tiasa kempelna ulah tebih teuing ti yayasan. Rencanakeun pageto, pikeun mere waktu anu jauh sangkan bisa datang, kuring oge kudu mesen tiket pesawat, sabab kuring ayuna di Manado. Jajang, deal, pageto urang kumpul di yayasan, saprak Udin nyaho Ma Emeh geus ngadirikeun yayasan pribadi anu diaranan Al Mubarok. Udin cicing-cicing mindeng ngeusian kas, kaasup duit Lastri,
Isah, Lina jeung Nivia saacan diinditkeun ka Jambi, jadi Udin oge memang hayang datang jeung hayang nyaho, geus siga kumaha imah mah eme ayuna anu geus rubah jadi yayasan yatim piatu. Nyambung.